kunaon ge asa di teh asa hoyong-hoyong teuing goreng peuyeum. Pami saur orang Sunda mah cimplung. Matak na metanya kapengkot ngagaleuh peuyeum 1,5 kilo ku abdi nyalira. Tah ieu hasilna goreng peuyeum pami tos digoreng namina janten berubah janten cimplung. Nah, ini seperti biasa Cikopay nasa gelas ageng. 3 bungkus dari dulu sampai sekarang kopi ABC. 1 bungkus jadi segelas ageng. Ayo orang ngaraleut sadayana.